Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi sareng lerecangan ti kelompok 5 anu bade ngahadirin acara pos ronda podcast generasi Anom Spanda. Tepangkeun nami abdi Selvi Kalisya Putri, Citra Aprilia, Anya Dwi Handini. Kanggo sakitu wae perkenalan ti kelompok abdi bade dilajengkeun ku patarosan babat sareng dongeng. Abdi bade naros ka Anya ngeunaan babat aki sayang haut teh. Naon anu dimaksud babat teh? Babat teh nyaeta eusi asal usul atau carita sajarah. Nu kadua, naon alur carita tina babat aki sayang haut teh? Alurna nyaeta maju sabab nyaritakeun peristiwa sajarah. Nu katilu, naon tema dina babat aki sayang haut? Kahirupan sapopoe anu sadarhana jeung kasatiaan aki sayang haut. Anu kaopat atau terakhir, naon di mana latar babat aki sayang haut teh? Lantarna di daerah Sumedang, di Kerajaan Sumedang, Larang di Jawa Barat. Hatur nuhun. Songsulna. Nah, abdi bade naros ka Citra ngeunaan dongeng sasakala talaga warna. Nu kahiji, naon nu dimaksud ku dongeng? Dongeng teh nyaeta cerita rakyat anu sifatna teu bener atau teu nyaan. Anu kadua, naon alur carita dina dongeng sasakala talaga warna teh? Alurna maju. Anu katilu, naon tema dongeng sasakala talaga warna teh? Nyaeta kahirupan jalma anu saraka. Anu kaopat, nah di mana latar dongeng sasakala talaga warna teh? Di Jawa Barat di Kerajaan Pusat Tanggehan. Hatur nuhun. Nya saos. Kelompok 5, A-nya apa? Aigo kelompok 5.